Noron we imah 3 poe berturut-turut teh bolak-balik kanu hajat di dieu. Nya guys tuh mimiti ieu teh erek nyambungan heula. Tuh ning biasa we nyambunganana teh ieu teh ngalabring. Ngaranjian heula samemeh arinditna teh. Karumpul di jabal teh ta ieu we nyimpang heula ieu teh katen si Uwa. Sabari ngadagoan anu can araya. Disuguhan heula we tadi teh ku si Uwa teh wajib. Tuh ning geus karumpul mah ieu teh arindit we kanu hajatna. Mana ieu teh inditna teh keur tarengah poe deui. Atuh da asana mah geuningan erek sore we ka dieu teh. Ari pek ari sore mah sok parinus cenah ieu teh di dieuna teh. Moal kaasupkeun. Jadi we ngadadak ieu teh nyambunganna teh tengah poe. Keun mah ketang patunggu-tunggu ieu teh jadi we aya wae nu jam karet geuningan. Nu dijanjianna erek jam 10 teh jadina mah geuningan jam 11-an we. Tuh ning barang torojol ge langsung we ieu teh diserbu. Atuh uyuhan we keur tengah poe kieu mah haranaang meureunnan. Teu lila-lila di dieuna oge sakedeung we geuning tuh arek baralik deui ieu teh. Singkat caritana geus isuk deui we ieu teh geus aya telepon ka dieu cenah bantuan. Bantuan suksak siksi. Bari bantuanana oge ieu teh muru-muru sore we geuningan. Erek isuk keneh teh da boga nu digawe atuh da si Uwa jeung si mamahna. Jadi we kot asa rariweuh atuh da erek ti isuk kenehna oge. Loba pigawean anu can bareres geuning di imahna teh. Nya guys tah kieu geuning lamun aya nu hajat dulur teh sok betah we atuh. Ngarariung we atuh sadulur-dulur. Anu tinu jauhna anu tinu deuketna. Kebersamaana teh bener-bener indah we pokona mah keur ngarariung kieu teh. Sabari hareureuy we geuningan. Matak lamun dulur aya nu hajat teh taresepna teh pas kieuna geuningan pas keur momen suksak siksikna. Tuh ning ieu oge ari bari hareureuy mah teu karasa geus tengah peuting deui we. Kitu ieu teh mata teh geus tunduh sabenerna mah. Ngan kagok we atuh piraku rek ditinggalkeun mah ieu pigaweun. Masa eutik deui da ieu teh pigaweunana teh. Tuh ning bapa-bapana mah di luar keur narusukan sate. Singkat caritana geus isuk-isuk deui we geus harihana. Keur meujeuhna saribuk darangdang. Nya guys can dijelaskeun sabenerna mah ieu teh hajat teh hajat nyunatan. Tuh ning ieu samemeh dimulai acarana teh aya marhabaan heula bapa-bapa. Singkat caritana geus beres deui we acara marhabaanna teh. Bapa-bapana oge geus marulang sawareh tah ayeuna mah bagean we abi ieu teh. Atuh samemeh acara dimulai geuningan geus we dieusian heula tadi teh. Mumpung can aya sasaha tadi mah. Tah ning ieu budak sunatna geuningan mudah-mudahan nya sing janten jalmi soleh bageur pinter bakti ka orang tua. Amin. Singkat caritana geus beurang deui we ieu teh nya guys. Ada lowong anu ondanganana. Tadi oge ditalawaran eta teh jug cenah ngabaraso heula jeung es campur heula. Atuh piraku we da tadi mah loba keneh anu ondangan. Moal hade rek ditinggalkeun mah. Tah ning ieu ge saibul betna teh teu ku henteu atuh jaroged heula atuh pakaulan we deui. Tah ning ieu ge nu mijahna teh kalaka bapana we lain budakna. Atuh da budakna mah geuningan da embungeun.